Alhamdulillah alhamdulillah. Ketunung pisan di mari abdi anu kini data anu tapi kehiusu ka dieu mimpinan data. Kok da sadayana ada urang Karawang. Kan dia aya dulur kapanggih dulur. Benar. Juga aya kapanggih jodohna di dieu. Amin. Bisa tabian jomblo tah. Sakitu wae. Kalau dia tunun pisan ka sadayana anu tos nyempetkeun waktu dongkap ka ieu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkannya Nabe Abdi Erwin di lamaran. Mang Erwin lamaran di mana, Bang? Di Sporting gitu, di sisi kota Saleting. Diskon di mana di Basmana gitu. Bangladesh. Bangladesh mah video. Di mana di Nagoya di Wakura. Wakura. Di Wakura mah eta Metetsu. Siap mangke ulin di urang mah. Ulinan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Abi Pak, panggilan Ipe. Asal dari Karawang, Karawangan di Ajo, pemancingan. Oh, pemancingan Anjo euy. Yang main mancing ya atuh teh. Jepangna di Siga. Si Yogi ham tina bagian awewe. Jomblo. Tahun depan pulang. Yes. Jangan lupa di like dan subscribe. Tigakeun. Jadi enak ke acara kumpulan barudak Karawang. Banyak di mana-mana ya. Ayati mana Mang Teh Teh? Jatirasa. Jatirasa di ujung Cilamaya nepi ka ujung deui aya. Karawang Timur, Selatan, Barat aya kabehnya. Yo, bade ka Syekh Guru hayu diantar. Tuh, ka Syekh Guru diantar tah. Pedes hilap Samudra Baru. Sararek aya nu nganter. Enak orang kemana? Foto-foto heula Pak Ewin ya? Oh, siap. Foto-foto heula tuh kan aya kenang-kenangan urang. Komentasi.
ya amang koordinatornya selama QK heula nya ada interview nya terkait non ngaran teh acara Karawang ieu perkumpulan barudak Karawang nu kabaraha ieu teh Mang ieu. Ya upami telepat mah nu kadua. Nu kadua. Mohon. Ya. Anu kapungkur di mana anu kapungkur? Nu kapungkur mah di Osaka. Osaka. Tah aja makanya dia orang Ya sesepuhnya. ngaran Ibnu Anas Ape. Saacan nonton pokoknya di like, comment, subscribe. Anas Ape. Anas Ape channel. Omat tua ya, itu orang Karawang. Orang Karawang benar. Asli cah Karawang. Saya orang sok cicing. Nah, nya jadi ayeuna barudak Karawang teh nu aya di Jepang nya. Oh, nah di Jepang. Di Afrika ya mah. Kira-kira berapa orang tah sadayana teh? Aya catatana teh gitu tah. Sadayana teh data di Karawang aya 187 orang. Seur kan nya. Karawang. Aya nu can ka teh, aya nu can ka data lah nya. Anu di grup we berapa anu di grup tah Karawang ieu? Tiru Karawang berapa anu di grupnya? Jadi dari Karawang Japan teh khusus anu baraya di Karawang di Jepang. Jadi anu di Indonesia paling aya teh alumni-alumni. Mohon. Jadi inti nama ulah pondok lengkah lah di ujung ke ujung insya Allah pasti aya orang Karawang. Orang Karawang kudu kompak, kudu mamprang. Kudu edan pokoknya mah. Pokoknya tanah Makalang lah. Tanah Makalang Karawang. Bye, pesan-pesan pesan lain Jaya buat Karawang. Pesan-pesan naon? pesan-pesan online ya. Turubuk. Pesan-pesan naon? Pesan-pesan dia jeung orang Karawang Pancasila aya di pasal mana, ya? 3. Persatuan Pancasila. Indonesia. Eta ya. Benar. Jadi inti nama orang kudu ngajaga persatuannya, terutama orang Karawang tah ya. Jadi lamun cek saya bagi orang Karawang boh anu tos digawe anu acan digawe nu nganggur lain cenah. Ulah ngeluh. Ulah ngarasa bahwa orang hesenean pagawean di mana wae loba nu penting halal, nu penting urang daek ikhtiar, daek usaha. Insyaallah pagawean pasti panjang. Amin. Mario Teguh. Terus dijedai nabung boleh, bahagia perlu. Dari dahulu.